Barzanji urang sering ngabingikeun kalimat anu sering dibuih-buih urang sadayana anu kalimatna kaunggalna wa usolli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Apa ibu eta? Wa usolli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah sallallahu alaihi al-muntakili fil quraril karimati wal jibah sallallahu alaihi naon cenah hartosna eta teh wa usolli abdi ngoskeun sholawat wa usallimu abdi ngoskeun salam ala nur kaneng nur kanur tenon kana cahaya ala nur kana cahaya al mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah eta cahaya teh disipatan bitaqaddumi wal awwaliyah kalawan sifat-sifat tos dipayun janten Kangjeng Rasul teh disebat teh nur ala nur cahaya di atas cahaya. Mawi Kangjeng Rasul mah lamun teh mah ngabenten pun cahayana teh cahayana teh abdi cahayana teh ibu cahayana cahaya bulan sareng cahaya matahari eta teh lamun dibanding sareng cahaya Kangjeng Rasul langkung agung cahayana Kangjeng Rasul. Nawi Kangjeng Rasul mah moal tiasa upami sadidinten Kangjeng Rasul dilindungin ku matahari. Eta Kangjeng Rasul. Eta hadis eta kalimat maqalah di Syekh Barzanji wa usalli wa usallimu ala nuril mawtuqat mausufi taqaddumi wal awwaliyah. Aya jami nu teu percanten, aya jami nu percanten. Jami-jami urang mah Ahlus Sunnah wal Jamaah mah kadah percanten bahwa dina sapali hadis junjun menyakeun laula ka lamma khalaqul aflah mun teu aya mah anjeun Muhammad mun teu mah anjeun Muhammad mun teu mah teu anjeun Muhammad aya anjeun Muhammad sallallahu teh lamma khalaqul aflah kami moal nyiptakeun makhluk sareng Allah teh lamma khalaqul aflah janten urang sadayana diciptakeun teh tina nur Muhammad. Sayadana sareng urang sadayana alam moal aya aras lamun aya nur Muhammad, moal aya qalam lamun aya nur Muhammad, moal aya lauh lamun aya nur Muhammad, moal aya malaikat lamun aya nur Muhammad, moal aya bulan lamun aya nur Muhammad, moal aya matahari lamun aya nur Muhammad, moal aya dunya lamun aya nur Muhammad, moal aya urang mun teu aya nur Muhammad. Janten urang teh asana mah teu aya upami teu aya nur